sok resep ai pengajian gandeng ku barudak teh eueuh nu husyuk tapi da mun teu boga budak eueuh batur tah kabungkur ngahaja minta dijampe hayang bisa leumpang geus leumpang teh dicarekan lulumpatan wae si ate kan aneh kolot teh geus nyimpang sekali. Ngaturkeun nuhun ka pamarsa Bapak Kepala Dusun paros ngadugikeun kana sambutanana mugi urang sadaya tiasa merhatoskeunana oge tiasa ngalaksanakeunana. Bapak Ibu hadirin anu kepados dihormat lebat kana acara inti tausiah hikmah memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah baris didugikeun ku pamarsa guru urang sadaya Bapak Ustadz Lukmanul Hakim di Palihan Pulau Maju. Kalayan hormat ka pangarsa sumangga di haturana. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratul mukarramun wal muhtaram, para kiai, para alimil ulama, sesepuh di lingkungan, wabil khusus ketua DKM Masjid Hidayatullah, pangarsa Bapak Kepala Dusun Ciaren, para ketua RT, ketua RW, ibu-ibu, bapak-bapak, sepuh anom, hadirin rahimakumullah, kalebet murang kali anu janten kuroto ayun kurota ayun anu tadi parantos ditampilkan kareus urang sadaya. Mudah-mudahan janten keturunan anu pada sarolek. Alhamdulillah wa syukurillah. Oge hatur nuhun ka teknisi biasa ngagemkeun ieu mik ngan sorana peuyeuk sanes sound system nanu teu leres sorana geus rada peuyeuk ya bacaang pisan untung make baju hideung. Ibu-ibu, bapak-bapak, muludan rajaban ku urang sok diperingati sararehat sadaya, jasmanina sehat, rohanina sehat, alhamdulillah. Syukur ke Allah. Sholawat turta salam mugia limpah curah ka paduka alam
junjunan orang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miwah ka kulawargina para sahabatna katut saraya umatna nuturut taat kana ajaran mantena hingga mugia kalebet urang sadaya leres-leres diangken umat mantena jaga dina dintenan kiamah kenging pertulungan ya Rabbal Alamin. Timpah tipayun hapunten para kiai, para alimil ulama, isim abdi sabaraha waktos kapengker kasumpingan tiwa wakil jemaah pengawasan di lingkungan saurna badai ngayakeun rojaban badai riung mungpulung di masjid cenah mual di panggungan acara. Tadi abdi ditelepon kaget cenah di panggungan ngadadak, aduh ieu kumaha abdi teu tiasa ngaosna, teu biasa manggungna, jaba gempeur ditaringalikeun. Urang saaya-aya we ieu teh panginten para kiai da tegalna ilmu di dieu mah. Nah, alhamdulillah jamaahna sakieu kompakna. Ieu teh hadir sadayana. Kedah teu katingali kitu. Ku serabna ieu teh. Alhamdulillah katingali nama kompak nu teu datangna. Ti Perum hadir ti Perum. Aya urang Raja Desa aya, Tanjung Syukur aya, urang Tiga Herang aya, Cikaroya aya, Cikokompol aya. Di ditu pan aya lembur Cikokompol Raja Desa belah kadituna deket Tanjung Sari geuningan. Cileur ge aya Ciamis. Alhamdulillah wa syukurillah dipertemukeun nu teu ngimpen-ngimpen kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiasa riung mungpulung dina acara rojaban nu tadi dikawitan ku perayaan murangkali dirayakeun dina rojaban. Dilajeng pembukaan ayat suci Al-Qur'an diteraskeun kana baca sholawatan. Tuluy disambutan lagi duaan ngan ngelehan nu hijina. Diteruskeun sambutan ku kepala dusun dajeng ayeuna pangaosan insya Allah. Seueur para kiai bilih lepat nyampaikeun tamada hapuntenna. Seueur para sepuh anu kukuh pengkuh ilmu hapuntenna kalepatan bilih. Di dieu mah tegalna sepuh nu ngaraos teh nya. Alhamdulillah. Ieu teh tukang ngaraos sadayana. Apa ahli ngaos? Tukang ngaji apa ahli ngaji? Tukang berjamaah apa ahli berjamaah? Insyaallah aya waleran di hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Laylan minal masjidil haram ilal masjidil
باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن amin ya robbal ieu sadayana niat pangaosan Bapak niat ngaos Bu niat ngaos Bu eta nu diburuan niat naos alhamdulillah ai kursi kanggo naon ya kanggo rajaban dumeh beureun pedak ngadadak panitia punten abdi bahasa teu tiasa gaduh nu aneh balah nu aya mah nu kasar abdi bahasana insyaallah ngaos mualami saperiyogina wae dari lami-lami ge kosok aya kalahna ieu mah urang tadarus wae nya Pak urang ngaderes tebih atuh disebatkeun pemantapan mah ajengan hapunten tebih kanggo abdi tiasa ngawurukan mah cua ngaderes anu biasa ku urang ditadaruskeun sareng ti abdi teu aya nu aneh dari dina rojaban mah ngebahas dina pangaosan atanapi ilmu teh nu biasa sok diamalkeun ku sadayana memawi teu aya nu aneh tina bahasa abdi sanes teu aneh elmuna dari ilmu nama nu Gusti Allah ulah gandeng deuleuh ka batu sok resep aya pengajian gandeng ku barudak teh eueuh nu husyuk tapi da mun teu boga budak eueuh batur tah kabungkur ngahaja minta dijampe hayang bisa leumpang geus leumpang teh dicarekan lulumpatan wae si ate kan aneh kalau teh geus nyimpang sekali mulai urang dituntut hirup kedah ngagaduhan hate anu suci emutan anu lurus hate anu suci Allah maha suci Allah maha suci makhluk nage kudu berusaha
suci. Leres gitu ibu, kedah suci pak emutan urang, upami suci bersih hate urang pagaweana sok hade. Insya sok aya geuneuh osok, sok aya maleuk-meuk osok, hate penting suci. Niat tina hate anu suci. Batin perlu disucikan. Lahir prayogi dibersihkan. Sok alna mun bersih can puguh suci, tapi lamun suci puguh jeung bersihna. Jelas? Jelas bu? Kebacana gitu we. Nah ini penyakit pengajian di mana-mana. Nah jangan disampaikan tadi gitu we. Dua, sing daek ngalengkah upaya usaha itu langkah atur strategi bimanfaatin lengkah atau henteu sing asak-asak nyangejo bisi tutung tambagana sing asak-asak nyangejo bisi kaduhung jagana. Itu bukan hadis, tapi sebuah pepatah dari para sepuh kapungkur. Teu aya na Quran jeung hadis. Riwayat saha? Riwayat Bapak Kolot. Setelah hati suci terus melangkah, bakal bener langkahnya. Dua, pada saya kacanakeun ka bumi ya. Tilu, sing semangat kerja daek digawe. Ngabdikeun ngabaktikeun diri hakikat ka Allah subhanahu wa ta'ala.